Hidai adlin nyaeta nikah tiasa sah upami aya dua saksi. Alhamdulillah saksina nu kahiji Bapak Haji Oom Supriyatna, nu kadua Bapak Herman Hermawan Sarjana Kehutanan. Mas kawina ngangge logam mulia 50 gram rasnya. Terakhir rukun tikah teh nyaeta ijab sareng qabul. Dupi ijab nyaeta cariosan ti walina calon panganten istri dina hal ieu ramah kaselangku watos anu lami sareng kaselangku cariosan anu sanes. Nalika Bapak Wali dina tungtungna atanapi dina akhirna nyebatkeun kontan langsung diwaler ku ayupinya tos apalnya tos dipasihannya kedah kitunya ngawalerna siap ya gitunya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah astaghfirullahal azim wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa kana 'alaykum raqiba wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min langsung tekan gantian mic lah. Ya Ananda Yopi Chandra Tiana bin Ana Supriyatna, saya nikahkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Dinda Sriwulan dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 50 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya pada Dinda Sriwulan dengan Ya Ananda Yopi Chandra Triana bin Ana Supriyatna, saya nikahkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Dinda Sriwulan dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 50 gram dibayar kontan. Saya terima nikah kepada Dinda Sriwulan binti Budi Hidayat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim ala tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulullah ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma 'allif bainahuma kama Adam wa Hawa wa kama 'allaqta baina Yusuf wa Zulaikha wa barik lahuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hajatil kubra. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Zina anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Parantosah janten suamina Neng Dinda parantosah janten istri hanjeunnya mugia aranjeun duaan sing dijantenkeun ku Allah keluarga anu saleh dijantenkeun katurunan anu saleh sareng salihah amin ya Allah ya rabbal alamin. Saparantosna akad nikah ditandatangani administrasinya sok sangat lah bojo anjeun pangku kali yang naon kesalios enggak dijemput bagus jadi istri Ya alhamdulillah Dinda di haturanan mangga kami suping wae ka ieu patepatan margi ieu panganten pamaget Cepiopi tatala dites pilih patukeun meureun nya Pak. Mohon alhamdulillah rabbil alamin niti wajib mustari ningang mangsa nu sampurna Cepiopi pagentos bilih nu sanes tinggal heula ilik-ilik heula Cepiopi emot nomor sapatuna tah ayeuna taroskeun habis sih ngagedean pas ayeuna namanya ku geumpeur nang lain kakeun sampai anu katuhus sumber sawios pamimpin anu insyaallah bakal ngadidik anjeun dunya jeung akhirat. Mangga Neng majun ka ieu saroge salib heula ditahan heula 2 dinten 2 wengi mah mohon tah kitu pangdeung atos ini hayang antol kana kieu sigar bobodohan kayaknya anak mah wengi mohon bobodohan ieu mah tah kitu mohon atos 2 jam atos mangga Cepiopi sanak ka kursi pali dieu kangge kasaksi oge katinggal ku Bapak di kantor urusan agama mohon itu mohon amin mangga Cepiopi uih ka kursi untuk sagitu ka masalah jamna mangga si Bapak kantor urusan agama kami ngajakeun acara ijab kabul. Ieu Cepiopi kok langsung tenaga aya antuk. Oke insyaallah sarengsena prosesi ijab kabul sarengsena manten di lingkung seni Kabupaten Entertainment anu insyaallah dilumangkeun di payeuneun ada di jalan Kabupaten engke dina prosesi pacarana panganten ieu kursi anu nembe diangge kang ijab kabul nyungkeun di kaluarkeun wae kumargi ke para penari bari nyembah tari persembahan di payunan pelaminan mah. Diajar ke panangan mohon ieu pangantupen heula we ayeuna mah. Aya kene 20 lembar deui mohon.